Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Sumedang, tepang deui sareng abdi Salsabila Alivia dina acara Sumedang Simpati. Dina danget ieu simkuring bade ngadugikeun hiji informasi nu keur rame-ramena di daerah Sumedang nyaeta banjir. Banjir henteu ngan saukur terjadi di wilayah di daerah Sumedang, tapi tepatna di beberapa wilayah di daerah Sumedang. Salah sahijina nyaeta Jatinangor atau lebih tepatna di Desa Cikaruh. Banjir di daerah Cikaruh henteu ujug-ujug banjir tapi aya panyababna. Ieu banjir teh henteu ngan saukur sakali dua kali, tapi kantos sababaraha kali. Saur salah sahiji warga Cikaruh nu kantos diwawancara ku simkuring. Saat simkuring ngalakukeun sababaraha wawancara, penyebab banjir di daerah Cikaruh teh nyaeta ageungna curah hujan salami sababaraha dinten ditambah meluapna walungan Cikaruh. Warga anu tos bariasa kana kajadian banjir ieu mah ngan tiasa pasrah. Kadang-kadang banjir teh datangna teu kaduga. Jadi sok seueur barang-barang anu teu tiasa kasalametkeun. Pamarentah daerah Sumedang kantos ngawanti-wanti ka para warga sangkan waspada kana banjir sareng curah hujan nu tinggi. Pami abdi mah sok ngungsi ka bumi wargi. Warga nu lain oge sami, tapi henteu sakedek oge nu ngungsi ka tempat pangungsian. Ucap warga waktos ditarus di mana anjeunna ngungsi. Banjir di daerah Cikaruh biasana surut saatos 3 dintenan. Tah, jadi kitu pamirsa, sanes kanggo warga Cikaruh hungkul, tapi kanggo urang sadaya yen urang sadaya teh kedah waspada dina sagala situasi sareng kondisi. Urang sadaya kedah siap waktos ngahadapi sagala rupi kemungkinan. Mugia urang sadaya aya dina lindungan Nu Maha Kuasa. Amin. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warga Sumedang.